Gusti Allah ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bawanya boga pangeran ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh ya cek Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya maha gopor geus hei hamba kaula geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana diampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek mesti kabari saya geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak benar minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui astagfirullah oh nyahoun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura wari sia keur menta hampura ka dihampura wari geus salamet malam kemis judi deui aduh sekolah ikat kamari judi wari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jayan minta hampura dihampura ku aing deui nya 2 kali sieun sia kabari jeung salah bari salah deui bae hampura deui ku mah hampura geus awas nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ke mana ya atas maja aduh barang geus ieu salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu haram gas aya teh hayangan denge jeung teh neuleus sia bulat batu datangkap detik ya indit sia hampura urang mah kos kitu